kawan mah ngadaguan we ieu tadi mah. Apa itu ieu? Naon atuh mah? Apa itu budak rek ini atuh ka uhana, sok kuat. Atukeun bae atuh da bakal saya tuh di ditu di dina kantong. Heuh atuh pira korek sare wae. Hayu lah buru balik ah. Sok kuat balik ke sini gusur ke. Nyareng teh di dieuan. Mak, Naon? ayeuna mah barudak eueuh. Nuduanana areueuh. Kasamora deui nya. Naon? Barudak mah. Ngarola deui. Heeh. Teu ada yang teuing. Boblenak. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milung nunggeun kaju pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras Sunda kacida pisan tangtungan endah pisan. Ai kada di imahnya, mama rek kore heula ditu jeung si bapak. Nya mah. Aralus. Buahan limon deui dia. Duh kita karek asa kamari ieu teh babad teh. Ih, tah enak bagan belah ditueun. Gawe teh. Nah. Nani 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 na 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 sang nyai tidak kurus saroleh ketenken siram pahade siram pahade wasigan kanapa diganu goreng hate. Aduh, jantung cau ke mentok ham sok resep teh kana jantung cau di ala jantungna cau na kumaha deh kayak nama teh ngadat deh wae si emak ah kan lah saminggu deui mah heeh dari campuran ku gacong mah zaman ayeuna mah da kieu geuningan pare ku beurit beurang ku monyet teh sing kurunyung teh ditu hadena we aya gaconganeun aduh ampun teh zaman ayeuna aduh kanyaendo mataya batasna kanya apa aya watasna Teh ayeuna geus kieu deui ieu teh. Dari usum buburuhanan teh. Ieu da bapana teh kaburuan, anger we urang deui ieu teh. Lah. Wah, di mana atunya bapana teh? Ieu geus kita tadi nya jelema teh. lah dog tadi mah euy.
Mananya? Dia berarti. Oh, nah bening ledok. Oh, jalan dok, euy. Hate nu geus pinuh kurasa moal batasna jadi cinta. Aduh, tah dia ukulai. Istirahat lah. Aduh, belum capek euy. Nyamperkeun mah kita simak ka dia. Hah, istirahat lah. Minutan heula. Wah, tuduh deh ah. Nggak sugan we tuh. Mau nyusul mereka ka dia mah. Neng istirahat lah sar. Oh. Bawang itu nih asa baragang. Ieu itu bawang teh. Kurang gemuk mah gitu. Tapi obat, udah nih mararah obat tuh. Dilut nih ya. Mayan jangan goreng ya. Nah, itu uang lain cik orang susul gitu kali tuh nya. Nah itu teh juga batas es kita di sawahnya. Kok aing orang gebrek sih ya. Aduh, dagangnya eta kalah es awas ya kok aing. Anu nungguan mah ngadagoan we ieu tadi mah. Apa itu ieu? Naon atuh mah? Apa itu budak rek ini atuh ka uana, sok kuat. Atukeun bae atuh da bakal saya tuh di ditu di dina kantong. Heuh atuh pira-pira sare wae. Hayu lah buru balik ah. Sok kuat balik bisa digusur ke. Cara teh dibuat. Nu ngadagoan mah nungguan we kalau ka sare geura. Deui geura kalau ka molor deui. La ilaha illallah kala ka HS deui we. Hayu balik. Ayo sok kerja. Oh, atuh da lulung kene mah. Buru sia balik. Oh, no. Aing aya we pi omongan teh. Aduh sual deh.
mah tuh kuat. Sumur we gawe teh. Naon ieu teh? Itu jantung caulan mah resep na jantung. Sugan tarik ngajak dulu. Masuk ala. Kela. Naon? Lumayan karungan kawang kabanarkeun. Lah, tapi dorang kawan sore kakali di manusia. Ye, ieu mah. Bener mah apaleun atuh. Nah, mana si emak jeung si bapak teh? Ari erek ka si Uu kaburu-burit manten. Mama, geuwat. Ai burit ka si Uu. Sakara pucung, mun geus naraon gawe cenah. Geus hoyong ti oge. Buru-buru antar tuh. Mama nih 5 pisang kasih Uu, ngaburit ti lalumpangna. Tuh, bapak mana nusuk ngelilakeun mah da kalak ka HS. Bapak mah teh di mana hayu we sare. Kumaha? Atuh pan aya si emak ieu atuh karisok werek mangkat mah ka ditu da jeung bapak panggih geus tadi da moal lila amreun si Uu mah. Pan bekelna atuh pa bekelna. Apa geus disadiakeun dina kantong tadi aya sasakamari. Si emak ge apaleun lain hek dikeun. Tah dengekeun tah. Rek iraha gitu ini tak. Ayeuna bapak kaburu burit. Kayak atuh kedah mang cokot lah jam bekalna. Ya sok, Pak. Iya mah. Ci urang tanpa bapak maneh aya bisa HS nih. Sia, ku aing geuning ieu loba duitna. Ya atuh mah sakitu-kituna duit teh. Kita ge menang kukumpul. Entong sok semput salindung ka pamajikan teh, geuning ieu duit lobana tadi ka pamajikan kan? Yang geus sapoe eta jajakeun budak. Dikeun ka budak. Daripada loba piomongan. Aing hanjaka teh misakeun ari geus kitu teh sugan teh dateng ngintip. Nah, bapak geuningan boga duit eta mah disumput salindung geuningan ka pamajikan. Mah lain suput salindung eta teh pan tadina kieu na bila mana urang aya pangabutuh kapisah kitu ke ta budak hayang ka ditu ka dieu pan mah ge meureunnan ke mun hayang ka ditu ka dieu lamun eueuh di emak eueuh di bapa nek ti mana aya kitu mah pan atuh eta teh menang hajan yang salengan saeutik saeutik dikumpulkeun gitu pan butuh dina kieuna satadina mah yo main cetut wae atuh da Mun teu dicetut ku pamajikan mah tepi ka mana-mana ge moal nyaho eta teh. suudon teuing aya naon teh. Mak, Pak, aing mek indit kaburu burit teuing. Oh, si kade singka salamatan. Mangkat mak. Mak anterkeun mak. Heeh. Kan bener ka jalan atuh. Heeh, man. Geus lah karunya mah si bapak. Aing mah moal naon ieu? Kalau tepi ka dieu we. Ka dieu ajung. Rasa kemana karep kuane. Ajung atuh. Aing mah sakarea, aing erek ini burit kasih teh. Boga di jalanna. Aing teh kasih uang. Naksol ieu wae. Duh, budak mun hiji nu dua watir teh ari hayang ulun teh mesok jararau. Untuk pikeun kakang lah diajar sina mareuri. Nah, mah mun sakedeung. Kalau pan keun lah cenah diajar budak na horeamun cenah diantarkeun makarunyaeun baru bisa capeun. Oh, aja nu teh rek. Mak, Naon? ayeuna mah
barudak eueuh. Nu dua anak eueuh. Kasamora deui nya. Naon? Barudak mah. Ngarola deui. Heeh. Tah yang teuing. Boblenak.